أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Kanjeng Nabi Ibrahim membawa luhurna agama dirina kasusah Khalilullah setelah dibelem ku Raja Namrud korbankan. Masya Allah karim pengorbanan moal luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sehingga urang kuari maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Terus dibaca Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem heula ku Raja Namrud kadeuleuh ku seluruh umat sanggeus saparem henteu gegeraan dibuka reungit jeung laleur di luhur numpuk heula kadeuleuhina Kanjeng Nabi Ibrahim di mata jelema tapi setelah dibongkar Kanjeng Nabi Ibrahim keur kerek di jero seuneu perjuangan anu luar biasa luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sabada dihinakeun heula ya Allah atuh kainaan mah luhurna naon ge Kanjeng Nabi Musa alaihi salam luhur Kanjeng Nabi Musa teh sehingga dibere tongkat ti Kanjeng Nabi Syuaib sebagai mitohana aduh tungked eta teh ti Kanjeng Nabi Adam ti Allah di sorga tungked dage langsung di sorga Kanjeng Nabi Musa mah anu bisa ngarupa jadi orai leutik gede kumaha kahayang Kanjeng Nabi Musa geus urang mah kuari make tungked beulita di mingguan tah beulita geus meuli keterok datang ka imah coba tungked robas ya ulah-ulah jadi orai atuh laleur bae heula uyak-uyakan tungked Kanjeng Nabi Musa pohara nah Kanjeng Nabi Musa jadi luhur kitu diabadikeun di Al-Qur'an emang kumaha gitu Masya Allah perjuanganna luar biasa timbulna Kanjeng Nabi Musa ngelawan Raja Fir'aun sabaraha ribu orok anu dibunuh pikir kota sok geura Kanjeng Nabi nyaritakeun luhur Kanjeng Nabi Musa pengorbanan di negara Israel saat eta teu meunang aya orok lalaki bunuh sabaraha ratus sabaraha ribu timbul Kanjeng Nabi Musa setelah ribuan orok anu dibunuh luhur Kanjeng Nabi Musa pasti aya perjuangan Bung Karno luhur di Indonesia Masya Allah perjuangan anak geus teu birek deui di Indonesia datangkan diabadikan luar biasa di sejarah Indonesia Bung Karno, Hatta jeung pejuang-pejuang anu lain setelah naon loba jasa nu gugur ribuan bangsa Indonesia anu digencet anu dipicis anu dibunuh dibom dan lain diseret luhurna Bung Karno setelah ribuan manusia jadi tumbal kabeh luhur Bung Karno tah kuarin agama urang dek luhur kumaha lantaran urang ngahep-hep aya berkoar urang mah dek dibere amplop saudara-saudara sekalian beres salamat balik deui ka dinya aya naon ki budoli sorban tinggalin jeung horengan amplop kurang gede eta mah penjahat mah nokos kitu tuh Masya Allah maluhur agama maluhur agama kudu luhur soteh loba anu korban heula Kanjeng Nabi urang luhur kumaha eta kaluhuran Kanjeng Nabi urang setelah di Isra di Mi'rajkeun ku Gusti Allah bulan Rajab ayeuna setelah Kanjeng Nabi di Israkeun di Mi'rajkeun balik tak cuman 2 jam jelema kabeh tercengang pemikiran sadunya dicaritakeun di dinya sakadar Mekah sadunya nyaritakeun Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi lalakona minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha saat eta sadunya jelema pemikiranana bras korban kabeh masa sih korban pemikiran korban akal korban wawasan Yahudi Nasrani sadunya korbankeun apa iya setelah eta kakarak luhur Kanjeng Nabi jadi keluhuran Nabi keluhuran Rasul keluhuran pejuang setelah
sabaraha nu dikorban-korbankeun karak luhur. Nah, urang kuari dek luhurkeun agama. Haju cara ricing we, di mana luhurna? Kanyahoanana luhurna kiai. Setelah datang tokoh-tokoh ka kiai, nyana teger bae. Hiji bae, nilai kalimatillah. Tempa aya embel-embel. Mung ka dieu hiji bae. Tugas aing agama melalui pengajian. Tak. Sakitu deuk dibere 1 miliar, embung. 2 miliar, embung. Jauh nu merana ieu. 3 miliar, embung. Apaan si eta mah teu dibere ge menta. Tamapan bahaya deuk di mana luhurna agama. Ja mentanya nama. Make proposal. Asal kiai geus benta make proposal, geus lain deuk kaluhurkeun agama tah mah kos kitu. Juri kiai. Teu kanyahoan luhurna agama. Lamun ku Gusti Allah henteu didatangkeun heula tokoh-tokoh partai ti Golkar ti PDI ti datang mawa bingkisan. Lamun hayang we, ya cak Allah kakarak sakitu. Naon dikorbankeun ku sia tuh cak Gusti Allah. Kakarak sakitu bae ge. Sia dikorbankeun. Naon kitu dikaluhurkeun agama. Sakedeung deui coba ge. Bener bae. Datang deui kadinya. Kamari mangan 100 juta, kuari 50 juta. Nah katilu kali tetap 50 juta. Suarana geus lain. Kiai, kumaha sih negara di Indonesia? Ya, itu negara urang, urus lah ku urang. Henteu maksudna ieu loba aturan-aturan hukum. Geus loba omong. Geus bae pokona mah urang laksanakeun bae. Kamari mah lain kitu. Ngomongna. Kiai, kumaha sih tah korupsi tah urusan kiana, urusan urang mah urusan urang bae, masing-masing bae. Kamari mah kiai gagah amat sih ngomong-ngomong. Korupsi. Ganyang korupsi. Ngomong. Kiai, ai kredit haram. Kamari mah haram, kamari mah. Ai kuari mah halal. Halam. Beda bahasa deh. Beda. Eta kunaon eta? Teu kuat berarti eta. Ai kuat atuh biasa bae. Bere. Mo. Menon. Etik. Mure, ya wallahu alam lah gede mah. Sial teh kiai goblok. Kudu aya nu dikorbankeun. Nah, ieu cek Gusti Allah hai Muhammad. Lamun terus bae kieu ngayakeun perdamaian deuk iraha munculna agama sarua jeung kitu cek Gusti Allah. Luhurkeun agama aing cek Gusti Allah. Luhurkeun Islam. Carana perang. Adu kekuatan di medan laga. Karak bara'atum minallah. Sekanjeng Nabi, wahai para musyrikin. 4 bulan masih tenang-tenang. Setelah 4 bulan tidak ada keamanan. Cak para musyrikin pan urang akan perdamaian tinggal perdamaian. Adu kekuatan. Orang perang. Kami lillahi ta'ala ngaluhurkeun agama Allah. Didinya mempertahankan ego ayo. Kunaon make 4 bulan teh langsung nyana supaya mikir apakah net milu ka Islam. Kan udah maksudna mah lain perangna, tunduk ke agama. Lain perangna Kangjeng Nabi anu dimaksudna. Nu dimaksud teh supaya nyana berbalik tina agama kafir supaya jadi iman mukmin. Tina kafir supaya iman, lain perangna. Lamun nyana arasup Islam, taya peperangan. Ketika nyana henteu daek Islam perang. Wa'lamu annakum ghairu mujizillah. Kajaokeun ku aranjeun sanyan anjeun teh moal sama sakali. Ngahindakeun ka Gusti Allah efa iti adabi. Tegasna bisa luput tina siksa Allah. Moal tetap bakal disiksa. Ancam jeung saknya Allah anu ngahindakeun ka para kafirin di dunia. Dihinakeun, disiksa melalui perang. Nya kafir nya paeh di neraka di akhirat ka neraka di mana kau boleh. Masya Allah. Nah iya. Wa adzanun minallahi wa rasulih. Turun deui ayat wa adzanun ieu teh salah sahiji ieu teh adzanun salah sahiji pengumuman ilamun merupakan pengumuman ti Gusti Allah wa rasulih jeung ti Kangjeng Rasul ilan nas ka manusia yaumil hajjil akbar dina poean haji akbar yauman nahri tegese dina riaya nun annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh
turun ayat ieu ka Gusti Rasul titah ngumumkeun ka para manusia-manusia. Tidinya Kangjeng Nabi ngutus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya ngalaksanakeun munggah haji beserta para mukminin, tapi Kangjeng Nabi teu munggah haji dina taun eta. Cuman ngutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji, Amirul Hajj. Hendak kuari di negara urang aya Amirul Hajj teh Kangjeng Nabi waktu eta di Madinah ngutus ka Sidina Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali supaya mawa umat berangkat munggah haji Kangjeng Nabi. Nanti nu ditunjuk sebagai Amirul Hajj, pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya kita nyampaikan ke orang Mekah khususnya umumna nu haladir di Mekah, sampaikan pemberitaan pengumuman langsung ti Gusti Allah jeung ti Rasulullah ke seluruh manusia Yaumal Hajjil Akbar, berangkat. Tetap dia dijelaskan waqad ba'atsan nabiyyu Kangjeng Nabi ngutus alian Sina Ali minas sanayane wa hiya sanatu tis'in. Setahun deui ka maot tahun 9 langsung berangkat ke Mekah. Ya laksanakeun haji panjang caritaanana langsung di Mina. Sayyidina Ali nu dititah nyampaikeun naik ke batu. Oh, jelema ribuan. Saat eta di saantero Kangjeng Nabi kan teu milu. Tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek milu. Tahun terakhir Kangjeng Nabi pupus. Ayo Sayyidina Ali langsung nyaritakeun amanat ti Kangjeng Nabi. Ieu nyampaikeun wa adzanun, ieu adalah merupakan satu pemberitahuan, pengumuman langsung ti Gusti Allah, ti Rasulullah ke seluruh manusia Yaumal Hajjil Akbar dina poean Haji Akbar. Sayyidina Ali nyarita. Hiji, annallaha bari'un minal musyrikin. Wahai seluruh manusia, bahwa saenyana Gusti Allah bari'un geus pecat lubar bebas tina perdamaian terhadap musyrikin. Tidak ada perjanjian damai. Hiji. Dua, wa Rasul Allah Muhammad sarua bariun ayat. Dua, nomor katiluna amanat ti Kangjeng Rasulullah langsung wa la yahja ba'dal musyrikun. Teu meunang orang-orang musyrik setelah tahun ieu ngayakeun hajian. Opat, wala yatufa bil bait uryan, ulah aya nu tawaf di Baitullah sataraja. Opat eta. Hiji, sampaikan bahwa annallaha bari'un minal musyrikin. Dua, Rasul ge bari'un minal musyrikin. Tilu, teu meunang munggah haji orang musyrik setelah tahun ieu. Opat, teu meunang aya nu tawaf sataranjang. Saat eta kan lalaki awewe lamun tawaf di Baitullah kan sataranjang. Sataranjang itu makin naon? Susu gubal gabel ka mah. Ieu ngan eta we make ampok-ampok. Tawaf. Eta orang Yahudi, orang Nasrani teh kos kararitu. Nah, Kangjeng Nabi kita nyampaikan amanat ka Sayyidina Ali aslina ti Gusti Allah. Sebab tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek ngayakeun hajian, haji wada. Dan mantak haji aya haji mah kabeh akbar bae, Yaumal Hajjil Akbar. Urang mah kuari aya julukan lamun Jumat bae wukufna haji akbar. Padahal mah haji mah akbar bae sebab nu dimaksud akbar teh ya aya haji asgor, aya haji asgor, aya haji akbar. Aya haji asgor mah umroh. Sebab umroh mah ngan sakadar itu ihram, tawaf, sa'i, selesai cukur. Asgor, tapi ai munggah haji mah aya wukuf, aya jumroh ngaranna haji akbar. Geus lamun hajian akbar bae, umroh ngaranna haji asgor. Kos kitu teh asli nama.
tapi kuari geus jadikeun tren bahwa Haji Akbar mah di mana wukufna poe Jumat sebab Kangjeng Nabi Haji Wada Jumat eta nu jadi ukuran padahal mah lain geus pokona asal munggah Haji Akbar bae Akbar ngan teu akur jeung wukuf Kangjeng Nabi hungkul masalah hiji sampaikan Allah teh geus mutuskeun hubungan damai bejakeun Muhammad ulah aya damai-damai gitu Kangjeng Nabi langsung mutuskeun hubungan jeung para musyrikin gua Kangjeng Rasul ge kitu nomor katuluna musyrikin teu meunang aya anu tawaf teu meunang anu hajian setelah tahun ieu cek Sayyidina Ali eta kan memancing permasalahan anu tadina damai musik menang hajian setelah tahun ieu tidak ada berarti kan bakal perang kajeun kuku bahagia katilu kaopatna teu meunang tawaf bari sataranjang sedangkan orang Mekah makan tawafna bari sataranjang lalaki awewe nah eta kan memancing permasalahan nyana senang berarti kan nurut ka Kangjeng Nabi nyana teu senang perang berarti opat Fa'in tubtum fahuwa khairul lakum mun marane tararobat tina kakufuran berarti iman atuh fahuwa tobat khairul lakum geus masalah leuwih bagus nama warima tobat baik milu ka Kangjeng Nabi Muhammad iman tobat dua wa in tawallaitum lamun maneh mararengo tina iman teu daraek awas diancam perang berarti fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah yaokeun ku aranjeun kabeh bawa sajana aranjeun teh moal bisa ngepeskeun suara sakali wabehan ya ka Gusti Allah bahkan Allah anu bakal nyiksa ka anjeun wa basyiril ladzina kafaru bere pangbubungah Muhammad bejakeun jelema nu kafir teh kunaon bi azabin alim ku siksa anu pohara atuh lain pangbubungah tah ngomongna bae bungahkeun ku siksa eta mah kos jelema anu mulya be yang mulia Bapak Ketua Praksi supaya menghadap buku di sidang mah yang mulia di sidang yang mulia. Oh, setelah itu Bapak yang mulia putusannya harus mendem di Buyan di LP. Masa yang mulia? Yang mulia Bapak Bupati supaya maju menghadap hakim. Bapak Bupati yang mulia setelah diponis ponisannya harus mendem di LP. Makanya yang mulia kos gitu. Kutuna mah goblok sia. Tolol sia, nanti kana rakakeun masih yang mulia-muliakan ya bae. Nah, sarua Firaun ge. Firaun teh di kana rakakeun teh kapan yang mulia Bapak Raja Firaun supaya menghadap ke neraka jahanam. Padahal nyeri jasa jeri di mulia-mulia tapi ka jahanam goblok kan. Eta mah sarua jeung lalaki. Kemudian hayang ka awewe dibalas suratna. Yang ganteng masyaallah. Yang cakep. Perasaan tidak ada bandingannya, tetapi saya tolak cintamu. Goblok. Jurang nyebut kasep. Ada bakal ditolak mah tolol. Tah eta teh nyeri jasa eta, diganteng-ganteng tapi ditolak goblok dah coba. Nyeri eta. Masya Allah. Bapak Kiai Fudali yang mulia, sudahlah ceramahnya segini saja ya, bosan saya. Atung udah pakai bapak Kiai lah geus ya, penjahat balik. Tapi masih kena yang mulia gitu kan. Bapak Kiai yang terhormat Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Al-Syekh bau diborong kabeh. Berapa pohon Al-Jupri tahu samping udah. Tah itu orang ada dieureunkeun. Tuh tambah lain yang mulia kos gitu Bang. Kudu lagi yang mulia karena masyarakat masih seneng tambah lagi setengah jam pantas. Imam Kiai yang terhormat yang mulia mohon supaya berhenti ceramahnya goblok itu pakai eta nyeri kagak hati nyeri wahai Firaun yang maha mulia silahkan anda masuk ke neraka goblok cek Firaun tolol iki sarua bejakeun make kabar berita nu bagus Muhammad ka jelema-jelema kafir kunaon bi azabin alim bakal disiksa kitu siksa kudu nyeri jasa kumaha emang di dunia al-qatlu wal asru bakal dibunuh jeung diboyong di akhirat bakalna dibulung di neraka jahanam. Masya Allah
Nah, ikan peperangan langsung di medan laga. Urangnya urang lamun ngayakeun atraksi-atraksi karak kajahoan gede na agama. Kamari mararendem bae dihina Al-Qur'anul Karim, saha si kiai anu teu nyeri, saha si ustad teu nyeri, saha si santri nu teu nyeri, saha si jelema nu beragama Islam. Ieu Qur'anna dicaci maki. Berangkat tanpa aya panitah. Disangkana ku polisi ku sebagian pemerintah aya panita diberi duit, tidak ada. Berangkat nah ieu terpanggil kunaon ku iman. Berangkat ke Jakarta emang anu diberi duit. Tadi ditanyaan barangkali kasih uang, mana aya malah berkorban panggilan iman. Jadi ulah dianggap tenang-tenang di Indonesia asal dicaci maki. Boro-boro Al-Quran kiaina bae dihinakeun perang. Kiaina dihinakeun perang eta mah pan lain Quran. Kiai mah kadang-kadang kan ngabohong kiai mah kadang-kadang. Tapi perang bae. Lamun kiaina geus hebat atuh tetep bae. Bawa Al-Quran mah. Komonya Cinabi di Indonesia lamun aya nu lihat Cinabi Kanjeng Nabi Muhammad, nu pangheulana perang anu boga hutang. Berangkat. Ulah mikiran naon geus. Pokona mah urang mah kuari mah pae selesai naon hutang. Indonesia emang kumaha gitu, muludan terus bae, rajaban terus bae, iman geus aya. Ketika Al-Qur'an dicaci maki, berangkat ka jeung kumaha ge. Nini aki-aki, nu paeh teh kapan aki-aki eta mah nu teu wajar demo, panggilan perang, panggilanana ge geus lain panggilan demo, perang dak, nya perangnya henteu sebenarnya mah. Aju di ditu lagi nyawa boga kekebalan aja henteu, penting berangkat we geus ka ditu. Eta teh panggilan iman mah kos kitu hese. Ulah coba-coba di Indonesia. Ulah coba ge. Hinakeun deui Al-Qur'an, bejad usianana. Eta teh kudu aya naon asal dihinakeun berangkat sorangan. Make mobil nu bensinan sorangan, make calanan teu dipakean ku batur sorangan. Sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, lamun urang ngadenge ti Tasikmalaya ti Ciamis, lah lempang. Atuh sabenerna mah ti Pandeglang ti Serang, lempang lobangan teu diberitakeun bae ja deukeut. Atuh komo di dieu mah di Tangerang, dulu lempang ka Jakarta atuh ambalaya. Dan ngahiji nu deuk dagang, anu deuk demo ngahiji perangan. Nu mantap teu make bandera nya mah. Teu diberitakeun Tasikmalaya. Nu jelas panggilan iman mah hese kajian kumaha ge. Nah, lamun geus panggilan iman, bos. Kos ieu ku ari ngaji. Emang ngaji teu berkorban, duit berkorban, segala. Pokona mah aya nu balikna ge berkorban, meuli baju deui. Eta kan ngaranna berkorban eta. Aya nu mere duit, eueuh, aya nu nyita panggilan iman. Resep sugan bae cek nya aing paeh di pengajian, babong. Wara. Rela jasa berarti eta. Rela jasa. Nah, ieu perang di medan laga, panggilan iman. Nu paling hese mah perang nafsu. Urang hayang jadi waliullah teh aya sababaraha daerah nu kudu dilewati ku urang. Aya 7 daerah nu kudu dilewati ku urang. Lamun encan melewati 7 lembah, 7 jurang, mal diangkat menjadi wali, ka jadi hukum mah 7 jurang. Jurang kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah, di 7 eta lah dibentuk ku Allah jadi wali Allah, kakasih Allah. Deuk saha bae. Mungkin pedagang, mungkin pemerintah, mungkin kiai, mungkin itu santri, asal melewati 7 jurang nyana berarti diangkat jadi wali. 7 jurang berarti kan kudu pengorbanan. Jurang kahiji kiai, jurang kahiji jurang harapan jeung kahayang hawa. Eta bae jurang kahiji bae eta. Geus mulai gide urang. Titah puasa bulan Ramadan mah fardu, encan sakumaha. Tapi titah puasa Rajab sunah kan ieu. Boga pikiran kieu, lah sunah ieu kan kitu kan. Kan kitu teh. Tuh sia seri kan? Emang teu karagap aing. Ulai jauh tah. Eta kakarak jurang hawa. Geus, nu puasa encan pugu. Dicek heula ku Gusti Allah. Siap puasa mah puasa, tapi kan mata mah tadi puasaan Gusti.
ayo sia mata mancan berarti kahayangna kakarak tidak dahar minum jeung jima doang eta mah sia kuat tadinya tetapi mata mah kecan dia puasan hawa tangara kahayang harapan kahayang eta jurang pertama teu meunang manggi nu baheno make tiung tapi di dieuna beulah kadeuleu biasa insyaallah sabelah susu nongtot sial teh goblok awewe mah sok anu kitu tolol atuh cek urang masa kalian make tiung ngrapatkeun mesin teu emang jurik meureunnya namanya mending nu ngorakene mah ye kos urang eta si eta mah geus kolot teu kicep sakumaha maca alif lam mim gitu malaikat heran maca Quran sia heuai bae tapi lu eta teh heuai berarti kan harapan jeung hayangna gede keneh encan deuleu baju-baju encan deuleu pakaian-pakaian encan deuleu kendaraan-kendaraan putuskeun kahayang jeung harapan hiji bae Allah eta jurang pertama bae geus sakitu tah geus ampun sarwajel ampun kajen teh jadi wali eta emang urang nyebutkeun wali Syekh Maulana Hasanuddin wali Syekh Syarif Hidayatullah wali kitu Raden Patah wali Sunan Rahmat wali Sunan Kalijaga wali luar negeri wali luar biasa perjuangan anu mantak ti dieu ka Maroko ti dieu ka Turki ti dieu ka Uzbekistan ti dieu ka Baghdad ke mancanagara Mesir atuh waliullah nu didatanganana beuh ahli Allah anu geus ngalepaskeun kahayang eta kakarak jurang kahiji urang geus teu kuat jurang kahiji urang mantak teu kuat teh kanyawana kumaha cenah kiai kieu ye bedi sabenerna mah babari kuari mah ku Allah dibere babari ja urang hayang kendaraan ja kuari mah asal aya KTP bae cekeuna heja babari cekeuna teh kapan niatna ge Allah Maha Uninga ieu lah embeuh budak make tauhid sagala ieu mah lah ngeuridit ge jang ngaji ieu cak Allah teh mending teu ngaji sia mending teu ngaji coba kuat mana bohong eta jelema hayang boga motor ngaji juga ridit bohong lain ngaji mah ngan saminggu sakali ai eta nu genep wae pake naon ku dia kahayang ye urang harapan jeung kahayang hawa ngaranna jurang pertama masyaallah karim puasa ku puasana tapi geus ngahayal we ti barang keneh karak hudang doang geus bebeja ka pamajikan neng bonteng suri mah kan kuari karak hudang can ngising-ngising acan geus aya rencana tolol pati teh puasa teh ditapa tapi rencana sejuta rencana masyaallah ai eueuh bonteng suri mah kalapa ge salah campuran ku roti atuh gitu meuli eta naon kadang-kadang sirup geus nanya jam 5 geus neng geus ai kopi mah ulah ditinggalkeun teh mah karesep geus 2 tah atuh ya deuk kumaha ieu puasa nah ieu tah jurang kahiji bae hawa encan jurang kadua jurang katilu jurang kaopat jurang kalima jurang kagenep nu mantak jelema carang nu diangkat jadi wali lantaran jurangna aya 7 jurang kahiji hawa geus dipotong letter bae ulah aya kahayang selain perintah Allah titik ulah aya kahayang timbul ti diri urang ulah aya kahayang selain Allah ulah aya harapan kahayang selain Allah geus eta urang lamun deuk buka teh mah ya Allah ya Rabb ya abdi buka sanes kahayang abdi Gusti tapi ieu urang dapur pamajikan ngaya-ayakeun tetep abdi insyaallah diperintah ku Gusti titah buka abdi rek buka sesuai jeung perintah Gusti bae supaya aya tanaga jang salat ka dituna seripit tende lokot deui siripit tapi geus beak rujak geus beak kopi disiripit deui
aja teh manis. Terakhir mah tuh teh putih biasa. Atau teh lain niripit tuh kos gitu. Ieu keur carita, tapi emang urang mamakomna syariat hayu bae. Ieu keur carita nu mantak jelema diangkat jadi waliullah lantaran jurang pertama Hawa. Galengitkeun Hawa emang kumaha? Hiji be ka Allah. Masyaallah. Wahara. Jurang kedua jurang cinta. Ulah aya nu mahabbah. Jurang kedua ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Hiji ieu dik ka Allah, Allah keur mantak jurang-jurang anu 7 teh fokusna ka Allah. Eta tadi jurang hawa nafsu eta emang kumaha gitu, teu berat-berat. Lamun lain urang tafakur jeung riyadhah mal bisa. Tafakur heula. Tafakur riyadhahan. Riyadhah teh ngajar nafsu. Awak geus sabaraha taun sia ngadahar daging. Jakos kitu bae kan. Sabaraha taun sia ngadahar panggang hayam. Jakos kitu bae kan. Teu bisa sia napaan daging jeung panggang hayam. Wayahna kuari. Anu kamari maneh ngeuneunahan daging, sop, opor jeung sajabana. Kuari mah kuari. Dikallokeun ku sia geus kolot. Sok geus sabaraha taun sia ngadahar rujak. Ayo. Geus sabaraha taun sia menikmati kopi. Geus sabaraha taun sia menikmati kadaharan-kadaharan wayahna. Tapaan ku sia riyadhah ngaran, tapaan. Didahayangna. Sok saeutik-saeutik nu kamari mah kudu ngadahar nginum kopi teh sagelas, geus kuari mah setengah gelas. Ke sajam setengah gelas deui. Ke sajam setengah gelas deui. Atuh teh mah saember. Sia mah tapaana sakali. Tah, lamun urang teu bisa napaan ngariadohan atuh moal jadi wali-wali. Mal jadi wali, setik, mal bisa sekaligus moal jasa sekolah ge, kelas 1, kelas 2, kelas 3 datang ka selesai. Atuh sarua ieu ge, nu tadi orang ngopi gelas, cuntang gede teh, cuntang gede. Nah, kuari cuntangna ganti, nu rada letik. Rada letik kuari geus bisa ieu, cuntangna ganti deui nu letik sekali. Kuari geus bisa nu letik teh. Nu letik cara di Mekah teh tah. Nah, cangkir nu di Mekah, ngan jajarkeun 5. Udah kira hari adona balik deui aya leutik wadana loba mal beres tah lamun teh dinasehatan ku urang moal bisa-bisa jurang pertama eta ya Allah ya Rabb ulah jurang kadua heulanan mahabbah jurang kadua mah geus leuwih spesifik deui leuwih mengkerucut maksudna sebab ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah beuh pohara jasa ngan meureun hese lamun eueuh guru aya guru mah kan aya kieu atuh carana ieu kieu carana nuturkeun cara-cara ti guru mantap kudu mursyid mantap jelema norekat eueuh guruan geus moal wusul ilallah wusul ilal bupati kajeun hukuman wusul ilal gubernur norekat ongkoh proposal ongkoh atuh pantoja iya antara torekat jeung proposal kudu masuk hayang seuri Kiai anu manorekat cenah hebat ngorakeun ge. Oh, jeung bener. Ai praktek kadenge. Beuh, ieu cenah ieu pesantren anu masyaallah kiai tah tanda tanganan ge. Ji pane teh torekat tai pedol sero cenah. Ayo di torekat mah jalan khusus. Dulluni ada aqrabit turuq ilallah. Tuduhkeun abdi pangdeukeut-deukeutna jalan ka Allah. Coba ai jalan syariat mah jalan jauh, milipit jauh, kadang-kadang teu datang. Ieu mah hayang jalan anu lurus ka Gusti Allah. Cik coba engke aya guru mursyid. Nah, carana aya 7 jurang nu kudu dilewati. Jurang kahiji hawa, kahayang jeung harapan. Coba kumaneh kudu dilewati eta. Carana ditungtunkan. Urang ngadenge ngaji kieu mah boh hese amatnya. Tapi kan kiai anu jang ngopi bae. Kiai anu ja biasa dahar. Kiai anu ja biasa. Ah, berarti bukan bohong. Tah, ieu teu boga guru mah kan hese. Dirobahkeun ku urang kolbuna. Tak hirup di dunia tetep bae kapanggihna jeung jelema jeung dunia. Tapi kolbuna anu dirubah-rubah. Ieu lamun eueuh guru hese. Nah, ieu merangan hawa nafsu bae ge pohara jasa tah. Lamun tadi Kangjeng Nabi ulah aya damai jeung kafir, matak naon urang ge ulah aya damai jeung kadaharan. Geus aing musuh jeung sia. Musuh aing jeung sia. Ka kopi teh moal aing. Kopi kan ngomong emang kunaon? Beuteung aing mah.
Cokopi dari ke Allah mun teu mama atuh nginum aing ge cokopi emang kopi teu ngomong aing musuh jeung sia daging sakumaha Kangjeng Nabi damai jeung kafir perang Kangjeng Nabi jeung kafir adu kekuatan aing ge musuh sia jeung daging perang aing hayang aing daging kan ngomong kamari Mang Haji mengkonsumsi kula cak daging teh kok kuari eureun darah tinggi aing cenah ka Allah nomor 2 ka Allah mah seri dagingnya seri aya ngancam aing panyakitan aing hebat makan lain gitu tah hayang aing ka sia daging emang kunaon aing dek menuju ilallah emang aing musuh Allah musuh sia ira aing ngamusuhan ka sia cak daging teh sia di dahar ku aing peureum atuh teh mah urusan mata sia cak daging teh bubu gara-gara sia atuh loba teh ngadara teu bisa aing asal ngadahar sia hayang loba bae atuh teh mah Mang Haji nu salah ngas indek sia ka itu goblok karak diancam geus daging asal kapangi jeung urang merengket we bung aya Mang Haji eta sieun aing cek nya teh Mang Haji eta aing sieun cek nya geus aing dibantingkeun ka sungut bung aing Cah, emang teu ngomong eta daging. Urang mah teu kanyawan kan engke geus jadi ahli hakikat bakal kadenge. Bakal kadenge Kanjeng Nabi nginum cak cai ulah di dahar aya racunan. Ya Allah ya Rabb. Aya awewe nyuguhan, ieu naon ngaranna suku hareup domba ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paling resep kan disikat, make peso. Begitu dek di dahar ngomong kan daging. Ulah di dahar Muhammad kula diracun ku Nyi Anu kan. Ngomong daging teh ngomong udah urang gitu urang geus jadi ahli hakikat atuh ngomong daging teh Fendi enak nih sini makan gua ntar gua sakit perut lu katanya kan urang mah teu nanyakeun nang ti mana saha teh nyahoting beres mencita panteuy hayam urang mah main konsumsi mencitna maca bismillah panteuy Islam teh lain nu mencitna. Kadang-kadang kan kuari mah di pasar teh ngaran-ngaran hayam negeri mah ini teh geus paeh dipencit, kotok paeh dipencit teh bae. Emang aing teh jauh nyaho jasa. Nu mantak teh hayang gol mah teh ngadahar kos kitu. Sebab naon? Ieu nu paeh pencit deui, jangan makan rugi lamun teu dikitukeun. Di urang ngadahar bangke. Ngadahar bangke kamari ieu kasus eta teh naon ngaran-ngaran teh Australia mencit sapi kudu make mesin jreg. Berarti kan di luar syariat emang Yahudi mah kos gitu embung urang meuli daging kos gitu lamun urang hati-hati teh hayang ulah asal daging urang ulah asal daging jaloba keneh daging kebo urang tumpun dipencit ku urang-urang sapi urang jaga awak urang boro-boro dek norekat ieu mah asal daging bae geus wah kiai ngomong-ngomong cenah segala mesin segala nanaon alah yang penting mah urang mah teu nyaho geus urang mah untung teu nyaho ai sia tolol teh coba ulah hargaan awak kurang teh mulya nek berhadapan jeung Gusti Allah rohna boleh diacak-acak lamun aya informasi eta kan lain bohong informasi model kos kitu adapun urusan negara sabodo tapi aing mah kan make Al-Qur'an urusan negara manggap we nya ngainstruksikeun urusan nyana tapi urusan aing jeung Allah embung aing mah nah lamun geus kos kitu bae rada deuresan rada deres minuman urang isi pabrikna di mana aju ieu teh naon ngaranna komponenna ieu naon ieu terus aya obat naon gitu ulah urang keur dahaga kitu es buka ces wah tat lek ngaji pendi keur nginum naon 7 huup masyaallah udah ngomongna ge salah aja ieu urang diseri-serikeun teu bisa nya nama pan 7 huup tah merekna ge 7 huup Haji ieu mah lain 7 7 up alah bahasa batur ngaguruan sekarang kan 7 up bae urang kampung tololnya di Jakarta na teu tatanya datang ka kuari 7 up bae nya mah tah ieu kudu ditanya heula ieu teh produksi di mana di jeuna tina naon kawak urang paingan salat henteu khusyuk coba urang rada di rialdohan setting kos karena itu nah ieu karak jurang pertama sabaraha bulan sabaraha tahun mun nunungtun cilaka kulantaran dihajaran ku zikir terus disilsilahan berarti urang teh menuju ke Allah aya engke urang dibere teu hayang dibere acuh dibere cuek
Atawa komo lamun geus kieu mah asal salah beta daging teu bagus didahar kurang kautahkeun geus lain deui teh mah geus dijaga ku Gusti Allah. Nah, iyalah ulah damai jeung kafir sebab kafir musuh Allah. Ulah damai jeung nafsu kahayang-kahayang lantaran kahayang nu musuhan ka urang jeung musuh Allah. Salila urang ngagugulung nafsu wal usul ilallah duanana berat. Tetapi lamun jelema dibere taufik ku Gusti Allah babari sebenarnya. Atupan batur jara di wali. Komo di zaman wali sanga mah. Di zaman wali sanga mah budak. Didatangan ku Sunan Kalijaga. Tiup. Make la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tempelkeun kana dadana. Plek. Harita keneh maca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap perang. Hindu kene bacakeun la ilaha illallah. Tempelkeun kana dadana. Harita kene maca 2 kalimat syahadat. Kok bisa kos kitu sih? Kapan syahadat la ilaha illallah anu kaluar ti ahli Allah eta teh kapan sinar? Teu kadeulekan ku urang mah sinar set. Tempelkeun ka dieu. Jadi sinar kan di dieu. Ku ahli hakikat banyak tempelkeun kana dada. Sarua jeung disetrum asup ka jero syahadat. Sok aya jelema bacaan la ilaha illallah ku Haji Pendi. Tempelkeun kana dadana. Ala teu langsung karung ayam, karung doni. Karung apal kabeh. Sebab tiupanana tiupan karung. Ulah sambarangan. Masya Allah karing. Lamun dina nu kukula geus didongengkeun teh di Lampung aya jelema kitu mawa anak maung dibawa ka daerah Banten eta indungna maung jeung seperangkat maung tetep bae neangan anakna di mana bae eta salampung geus eueuh naik kapal nya ka dieu satungtung encan ka pangibat terus bae eta maung sanggeus datang ka Pandeglang nyahoeun nya nu mana anu maung anak maung jeung nu mana nu henteu maung bae nyahoeun atuh ka Gusti Allah. Di Lampung jelema aya nu mawa anak gajah anakna ditadi ulah-ulah ge ieu resep jasa ka anak gajah karak lahir indungna eueuh paling kunyana balik ka dieu ka Pandeglang diteangan ku emana ku bapakna ku seperangkat-perangkatna iring-iringan eta emah gajah jeung seperangkat dulur-dulur gajah neangan anak gajah lamun di Lampung mah kan geus naon ulah sok diganggu bahaya atuh imah dirubuhkeun kan di Lampung mah teh bahaya bahkan disiksa jelema nu nyokot anak gajah tapi ieu mah jauh kan itu terus bae tapi ka ambe eta ku gajah teh datang ka naon ngaranna pelabuhan tadi itu mereka di dia Bakauni datang ke Bakauni teu bisa ditahan naik nyana ka kapal datang ka Merak ka Ambeun ku gajah blak mana ka Ambeun ieu horeng di imah ieu buka ayat ternyata malaikat ngambeun kana nu beteungna eueuh dagingan malaikat kan lamun ngambe daging sapi cek malaikat geus ulah dibantuan doana jam ayam negeri diambeun kan ku malaikat teu bisa ngambe malaikat dong ngambean ieu hawa-hawa mantap tu tarihu pamil soim atiabu min rihil miski ye eta angin mambu cangkem jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak fisik cak malaikat cak Allah cak urang batu bau ambeun malaikat mah beda matak lamun aya kiai jambar bau pamarentah aja ieu mah budak yang nya lagi heran kikian pan ieu mah kiai pan bau pamarentah duitna nang ti bupati ka Ambeun urang lamun inget kadinya isin diambeun ku malaikat sedengkeun malaikat aya bae dikinceun cakatuh ngambeun urang mata jauh cek malaikat aya geus gara salat bae geus ka Ambeun jauh keneh ge bau apa beda eta budak malaikat jauh apa beda segala pernah milu meureun nyana musyawarah rapat-rapat bae mah ka Ambeun madak jauheun malaikat ieu wali ieu solihin ieu lain tina Ambeunna
ikhlas kaambe kan ku malaikat sengit kaambe ku malaikat teh aduh ambe urang kaambe sok ambean Haji Pendi suai bau kelek na luar biasa atuh kaambe teh lain ku malaikat bae teh mah ku urang ge kaambe berarti teh mah bau zahiron wa batinan lah iyalah sok wawasan urang bawa ka ditu supaya urang setik-setik riyadhah setik-setik kurang napa kurang orang nu ngambean teh lain anu zahir tetapi anu batin cacak malaikat komo Gusti Allah masyaallah karim isi amat ambe urang Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah bentukna ieu kos urang kos ahli sunnah wal jamaah di luar negeri mah geus dirarobah walaupun negara Islam tapi geus berubah urang lamun di Yordania lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh kitu keneh di Tunisia kitu keneh di Maroko padahal negara Islam tapi geus berubah tapi di Indonesia mah masih utuh loba kesulitan ndek ngarobah Sunni nu aya di Indonesia ieu berkat fadl Allah subhanahu wa ta'ala geus berbagai-bagai dirobah-robah tetapi tetap masih kuat kan baik tinggal sing hade urang nya nungguan maot besi rubah-robah naudzubillah komo datang ka asup Kristen naudzubillah min zalik wa min zalik ngagelok ka Wahabi ge naudzubillah min zalik wa min zalik urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan namun teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha geus ku Gus Dur Megawati kemudian atuh SBY ku ari mah presiden urang ndek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh dek pantes dek teu pantes presiden urang adalah Jokowi kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui sakitu ge deres bisa seuri keneh artinya presiden urang eta kajum kukumaha ge presiden urang dirasakan kurang setelah ganti presiden dolar naik melambung perekonomian kuari keur ngarayap perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak aya bagus tuh urang bodoh teh jadi tenang-tenang bae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleu ku urang aya naon sih di Indonesia
lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali, kok Cina bercokol di urang, kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang, kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang, aya naon di negara Indonesia. Ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho. Bodoh ngaranna, ku bodoh jadi tenang. Kalem-kalem bae urang mah bodoh teh atuh. Salat ge bodoh mah tenang bae. Allahu Akbar, kumaha teh kumaha. Lah, mun ditanya Allah mah nyahoeun ieu. Beres luhur teh jelema kos kitu eta. Atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha. Geus teh diutar diatur deui. Urang wapan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah teh dipake wuduna, terus make syarat, terus make rukun, beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha, di samping jang nutupan aurat, adab-adabanana. Lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah, pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku nya urang henteu make lepis los, make lepis, make kaos hideung pet dikatukangkeun, salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Beda tuh sia ngaharep ka Allah kata Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha teh sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae. Tapi lamun urang bisa deuleu make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mah teu nana adab nu eueuh. Ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh, ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae, nanti sholat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah tulis Allah mah nyaho ini nya dalil ngan eta dok Allah mah nyaho. Masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat da ge atuh bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae da mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut. Nanti tepuku jukit kumaha madhabna bae. Kadang kos urang, kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna gitu. Ta eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh wae. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkan lain teu mampu babari jasa nurunkan presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkan ku rakyat ngomong mah kecil babari ngomong di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lalu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai siapa neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tu nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teh solid ngaranna patut teh jadi presiden teh bisa kos kitu sok kudu diterangkeun bae aing jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta para raham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok kieu ganti sia mah teu paham politik. Cokot ku ari di petilu acak-acakan. Cokot di berbagai partai, padahal teh kudu boga partai-partaina acak-acakan teh solid boro-boro partai nu lain, partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana. Tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun
ngaku hari dek dirapihan lantaran nu solid partai. Berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana sehingga partai nu solid hese jang ngagantianana. Kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek wari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu ti Golkar ieu patilu di babari nyaritakeun kos kitu sapira Indonesia aja jelema mereka hitung tek hese amat tuh hese amat babari cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidana. Maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut. Mun 2 bulan ieu terapi wallahu a'lam bissawab. Bisa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kari keur diurusan ku wae. Sebab naon perekonomianna mungsrut wae. Tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan. Ai negara mah moal bangkrut. Degekeun ku Celisya dongengna negara bangkrut moal aya nu bangkrut mah politik nu bangkrut mah perekonomian kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat negara mah moal bangkrut nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut tu bangkrut rakyat negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit da ka mana ulah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya je pan sia mah kitu amat jadi bupatina ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae geus aing ka ditu nama ke aing naik ku siap pilih deui bego meureun sia ieu si sia teh bego aing kabehan seakan-akan seperti kitu negara urang teh demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deuk ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh bayu teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu ulah kitu cek yeuna ieu udah bener di urang je APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyaho naon ieu ku teu nyaho naonna tentrem teu nyaho naon ku teu nyaho naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa bae nya ge teu isine gak panggih jeung rakyat teh bupati salah teh isinin gak panggil jeung rakyat bupati bego meureun mah ya tuh rakyat ge bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tah kan seperti kos kitu tah ieu cerita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah edan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah habib opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka-7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka-8 nomor ka-7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka-8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pleter resep nomor ka-9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara
luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean urang torek boga presiden torek hese abasorin jeung boga deudeuleuan wanutkeun jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di bayat yani bayatu ahlil hili wal aqdi minal ulama'i war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh nu milihna ahlul hili wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat nu milihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara ulah ini peot dituntun aki-aki gagah nya aya aki gagah emang pen ini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering teu nya teu boga wawasan ulama nda titah milih teh jeung ulamana lain ulama Golkar ulama bangsa di sugak sogok ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun pemimpin-pemimpin kitu keneh tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di BAT dipilih ku urang kabehan nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami ku dijadikeun khalifah ku seorang imam seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpinan nu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara dikamasankeun ka para tokoh tanya tentang politik tanya tentang ekonomi jeung budaya coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna saksian ku para tokoh di urang memeureun di parlemen nah ieu lah kula dipersiapkeun maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewalagan kula wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu kula dipercaya ieulah makanya na mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ieulah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik nomor kedua nomor katilu ieu nu urang keur dibahas wa bistila'i jami suruti sah jadi presiden bistila'i jami surut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka
jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang. Ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang, nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukan perekonomian di negara eta, sementara aya batur nu hebat koli misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan. Mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat. Istilah ngaran. Ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara. Menang negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa. Boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan. Budak leutik teu meunang mimpin negara. Nomor kadua cewek. Wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe pan bisa dengan menyeng doang. Menyeng teh ceriknya nama boro-boro ku rakyat, boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab. Salakina marah haju bae manyun bae henteu memecahkan permasalahan awewe mah cerik ngaguling brek beres sakitu doang. Manya nu kos kitu deuk mimpin negara deuk kumaha lakona. Karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara. Ketika negara orang dipimpin ku Megawati urang mah bodoh teh nyaho naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae. Mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita. Lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh rarasaan urang mah teu maju padahal maju komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju. Lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda. Aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana? Aya jalan nembus Rodi kerja Rodi baheula oh jalan provinsi nang Belanda nang urang mana? Malah kuari mah dijualan nang urang mah. Ayo coba tah aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda. Nu di Bandung itu bendungan nang Belanda. Kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana? Baheula Belanda nyieun jalan kereta, Belanda nyieun jalan, Belanda nyieun irigasi, Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan eueuh anu songhek saeutik negara urang. Sugan gunung songhek henteu. Sugan hutan songhek henteu. Kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung Sararohek. Sararohek kuari gunung sohek, hutan sohek, laut sohek, bari can aya ieu mana bebeunanganana. Ieu keur carita perbandingan, berarti kemajuan dipimpin ku Belanda. Mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari. Lamun deuk caritakeun maju, bebeunangan urang mana? Nyieun jalan kuari. Dari anyer penarukan nang Belanda di hasil urang mana hasil urang ayo coba jalan nu belah ditu aya dek dijual nu belah ditu aya jalan geus dijual digantikan kuari urut jalan urut irigasi kuari jadi pabrik lain kegedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik
pabrik yang kepentingan saha, kepentingan rakyat sejenak jang itu jalan terus ke anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang, bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakan kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan oge nya kieu maning bikin di ka Belanda tangkorak sia baru lagi orang merdeka hayang kan iya sih kemerdekaan tuh mampu orang deh nah orang mah sararohek toh lamun orang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot orang baheula muringkat bulu orang Bung Karno bapak kolot orang ditahan disiksa diseret eta teh memperjuangkan bangsa jeung negara hayang hengkang Belanda di negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nya memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu dahar teu nginum pan? Kicep. Kiai saatnya kita mati kan. Tidak. Ceki Ahmad, tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan, enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Ceki Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang.